wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin anu kusimkuring depi hormat, kumargitos rada telatnya urang langsung wae kana hancana ditarjamahkeun matos, namun taacan diperjelas, taacan diaoskeun syarahna hadis nu kahiji tina bab mashul hufi usap dua sapatu. Anil Mughirah bin Syu'bah, hadis ti Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridwan ka anjeunna. Qala Mughirah parantos nyarios, dan ieu teh rawi hadisna Mughirah bin Syu'bah. Qala Mughirah parantos nyarios, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaayan abdi teh marangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawaddoa teras Nabi wudu. Fa'ahwa itu maka abdi ngarongkong li anzi'a lantaran abdi rek ngalaan khuffaihi kana dua sapatu Nabi. Ieu tos kahartos lafadna nya. Nalika Nabi bade wudu, maka Mughirah teh bade maksad manglaankeun dua sapatu Nabi. Faqala maka Nabi nyarios, saur Nabi teh da'huma antep dua nana. Berarti teh panyaram ti Rasul, antep tong dilaan dua nana. Non margina fa inni adkhaltuhuma, kami ngasupkeun ieu dua sapatu, ngasupkeun dua sampean kana dua sapatu tahirataini anu suci dua nana. Pamasaha teras Nabi ngusap alaihima kana bagian luhur dua sapatuna. Muttafaqun alaih, ayat tambihan walil arba'ah, sareng numutkeun opat imam hadis anhu masih di Al-Mughirah, anhuna ka Mughirah, illan Nasa'iyya kecuali Imam An-Nasa'i. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, salaresna Nabi sallallahu alaihi wasallam, masaha anjeunna tos ngusap a'lal khuffi kana bagian luhur sapatu, wa asfalahu sareng kana bagian handapna, wa fi isnadihi dhafun, sanad ieu hadis teh dhaif. Janten para wargi sadaya sakumaha biasa urang perhatoskeun heula kosakata hadis, mufradat hadisnya. Dina hadis teh aya kalimat fa'ahwaitu, ninggal dina salah sawes kitab ari ahwaitu teh ahwa ila syai'i biyadihi, jadi ngarongkong ku panangan. Ya pasti kurang sadayana kagambarnya. Nabi nuju salih bade wudu, teras aya sahabat nyaeta Mughirah anu ngarongkong rek ngalaan dua sapatu Nabi. Taku kalimat ahwa teh maddaha liyahudahu, ngabeberkeun dua panangan rek nyanat. Idza kana an qaribin, ahwa teh sauna upami nyanakna nu caket, upami nyanakna nu jauh sanes ahwa tapi hawa cenah hamzahna dipiceun, alifna dipiceun. Teras nu salajengna li anzi'a, kalimat li anzi'a teh qal usyai'i, ngalaan hiji perkara. Nu dipimaksad naon? Li'aqli ahufaihi min rijlaihi, rek ngalaan dua sapatu Nabi tajanten
anji'a teh ngalaan nya, najaa yanji'u. Dina salah sawiya surat para wargi sadaya aya surat An-Nazi'at. Larasnya aya surat An-Nazi'at juz seberapa teh? Juz 30. Wan nazi'ati gharqa. Ieu mah nyarioskeun ngeunaan para malaikat, demi malaikat anu aranjeuna nyabut nyawa jalma kafir gharqan kalayan kasar. Wan najiati gharqan, jadi nyabut ngalaan, yes diangi istilah dina nyabut nyawanya, nyabut nyawa nah gitu. Janten siruhna si nyawana dina awak dilaan, dicabut gitu. Tapi upami dina surat An-Najiat mah aya kalimat wan najiati gharqa. Ari gharqa teh kumaha? Kasarnya, kasar. Dina hadis riwayat Imam Ahmad, hadirin rahimakumullah, janten aya hadis nyibatkeun ge begitu nyawa jalma kafir dicabut, patag tariku fi jasadihi, nah kitu nya. Patag tariku teh tina kalimat gorkon. Ya, jadi ai gorkon teh naon tilelep. Jadi begitu dicabut nyawana teh lain merean, tapi kadon merod gitu. Ibarat upami jalmi anu ngureknya terus disangut ku belut, pas dicabut teh belut lain mereannya, kadon merod ka pengkar gitu. Dan jalma kafir dicabut nyawana saperti itu. Patag tariku fi jasadihi merod. Tak kumargi merod dipaksa ku malaikat dicabut oge kalayan kasar. Eta kalimat li anji'a. Terus anu salajengna eta kajadian teh saurna fi ghazwati Tabuk, nalika terjadi perang Tabuk, salah sawias peperangan anu terakhir dialami ku Nabi tahun ka-8 Hijriah di bulan Rajab. Di peperangan teh ngalawan Bizantium Romawi para wargi sadaya anu dipimpin ku raja Heraklius Hercules. Urang sadayana kantos ngadangu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh kantos ngintunkeun surat-surat ka raja-raja anu geusina teh ajakan asup Islam. Tadi antawis anu dikintun surat teh nyaeta Raja Romawi Heraklius. Malah dina sapalih riwayat mah disebatkeun satos diajak asup Islam ngalangkungan serat eta ieu Raja Heraklius teh mun di urang manaon nyeleser nya. Icna nu ngirim surat teh Muhammad ngaku jadi nabi. Ari si Raja Heraklius teh bu pendeta Nasoro, janten anjeunna terang oge kana eusi kitab Injil nya. Sehingga ciri-ciri nabi-nabi nu terakhir teh anjeunna terang. Tak keur mastikeun ieu teh bener nabi terakhir kitu nya. Nu ngaran Muhammad teh ku anjeunna diseleser gitu. Waktu anjeunna nuju aya di Palestina di Baitul Maqdis. Aya we rombongan urang Arab anu icalan kadinya di antawisna teh Abu Sufyan sateuacan asup Islam. Ya. Saur Raja Heraklius teh eta cenah aya rombongan urang Arab anu dagang ka dieu sok cenah panggil. Urang tanyakeun nu ngaran Muhammad. Satos anjog patepang terjadi dialog ieu cenah Muhammad teh turunan bangsawan atawa jalma biasa. Terus pertanyaanana Muhammad teh nuturkeunana teh pejabat atawa rakyat jelata cenah kitu.
Terus teh nunggeus nuturkeun ka Muhammad aya teh cenah kacaturkeun baralik deui cenah kitu. Teu tuluy terus nuturkeunana kitu. Ternyata saujratna dicarioskeun ku Abu Sufyan bahwa nu nuturkeun ka Muhammad teh jalmi-jalmi biasa bahkan hamba sahaya. Terus nuturkeun ka Nabi Muhammad teh teu malu nur deui. Tah akhirna yakin weh Raja Heraklius benar cenah ieu teh nabi terakhir Nabi Muhammad. Ikeun ka dina sapalih riwayat mah ieu Raja Heraklius teh asup Islam ngan murtad deui. Non murtad deui teh kahiji kapangaruhan ku lingkungan, kaduana sieun kaleungitan jabatan. Ngaduikeun ka di perangan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ieu teh qadarullah, jadi pasukan Romawi teh kaburu sieun manten. Jangan perang nama teu cios kitu nya. Nah disebut perang Tabuk teh margi Nabi ngadamel base campna di daerah Tabuk. Eta para wargi sadayana. Tah satos cariosna kaum muslimin kenging gitu nya. Jadi kenging teh kusabab pasukan Romawi kaburu sieun nya nying hareupan 30.000 pasukan jalmi muslim. Teh hiji prestasi nu luar biasa Bu, memeh perang geus sieun nya. Sabab dina tahun-tahun eta memang umat Islam powerna kakuatanana tos diakui gitu. Bayangkeun Romawi teh kalebat nagara anu maju. Mun ayeuna menawan pangintennya adidaya gitu. Super power, kakuatanna teh luar biasa. Tapi nalika nying hareupan jama muslim dina waktos eta sieun ti heula. Gitu. Nah, terus aya hiji kisah Bu anu dina perang Tabuk teh kieu. Janten beres gitu nya. Ngarariung Nabi Muhammad sareng para sahabat. Anjeunna pidato. Dina pidato ieu teh diandawisna Nabi Muhammad ngungkapkeun dua hal. Ngungkapkeun dua hal teh ieu satos beres perang Tabuk. Nu kahiji Nabi Muhammad teh ngabongkar saha jalma nu munafik teh nu mana. Dan saur Nabi Muhammad ta cenah nu hadir ayeuna nu disebut ngaranna nangtung. Ieu teh cenah anu terpapar kamunafikan. Sebatan ku Nabi teh si anu narangtung sadayana. Ternyata laras eta teh jalma munafik kungkul. Duwikeun ka 30 jalmi nu disebatkeun di dinya. Kecuali hiji jalmi Abdullah bin Salul nya. Tokoh munafik. Nah beuteung disebatkeun ku Nabi dina riungan eta margi Abdullah bin Salul mah ku sadayana tos pada terang kitu nya. Ku Nabi teu disebatkeun teu dituduhkeun sebagai orang munafik nu sanes tos terang. Nah teras nu kaduana hadirin dina perang Tabuk teh sajabi saatos perang Tabuk sajabiti Nabi ngabongkar saha wae nu kalebat jalma munafik kalebat Nabi nyebatkeun ieu mah kabar gembira. Non kabar gembirana kieu ta cenah. Ti sanggeus perang Tabuk umat Islam teh bakal ngalaman teras-terasan keunggulan nalika perang. Ieu kabar gembira. Dan panginten dina sateu acan namanya sateu acan perang Tabuk. Pasukan umat Islam teh kantos kawon heula nya. Dina perang Uhud kawon heula ningannya. Nah, saur Nabi ti ayeuna mah cenah moal eleh umat Islam teh bakal terus. Bahkan saur Nabi nyebatkeun kieu. Engke cenah ieu. Kaharep umat Islam teh bakal nembus hiji daerah namina Hira masih di jazirah Arab anu ieu teh dihuni ku jami-jami penganut ajaran Nasrani. Tak termasuk eta cenah bakal bisa ditembus
itunya bakal bisa dikuasai, bahkan bakal aya cenah hiji jalma hiji istri anu pangheulana nyerah cenah gitu. Seuk Nabi teh eta cenah ku kami ayeuna geus katingali cenah gerbangna teh, gerbang eta tempat teh geus muka cenah teh. Bakal cenah eta teh dikuasai ku umat Islam. Kayak cenah tina eta gerbang teh bakal kaluar hiji awewe hiji istri numpak onta anu beureum make cadar naib namina teh Saima binti Nufaila al-Ujdiyah. Para wargi sadaya di antawi sahabat nu hadir nalika Nabi nyebatkeun kitu teh aya Zakaria bin Yahya, aya Muhammad bin Bishr, sinarang aya Muhammad hiji deui lah sanamina hilap. Taya Zakaria bin Yahya teh para wargi sadayana begitu Nabi nyebatkeun nya kayak cenah nu bakal pangheulana nyerah teh ka umat Islam hiji istri cenah Saima binti Tufaila. Saur Yahya bin Zakaria, ya Rasul wios teh cenah eta istri teh mun janten tawanan perang abdi cenah kitu. Para wargi sadayana ternyata ieu teh kajantenan umat Islam bisa nembus daerah Hira itu teh di zaman Umar bin Khattab. Saatos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngandung. Janten luar biasanya. Aya Nabi terang di mana eta? Mujizatnya. Jadi ku Allah teh tos ditemukeun ka Nabi, engke umat Islam bisa nembus eta daerah gitu. Eta daerah teh bisa ditalukeun. Gitu. Sok nepikeun ka detieu nya aya hiji istri anu serah bonggokan numpak onta. Tah, dina masa Umar bin Khattab para wargi sadaya di antawis tentara anu ngiring perang teh janten pasukan Umar bin Khattab nyerang ka daerah teh nyaeta tadi Zakaria bin Yahya. Itunya begitu kawon tah jalma Kristen teh kaum Nasrani teh laras butina gerbang teh kaluar eta istri. Kahareup Zakaria bin Yahya teh dicanak si ontana teh ditungtun tah cenah geus kuring cenah ieu mah gitu. Sahabat nu sanes anu tangtosna henteu hadir dina riungan sareng Nabi nu tadi nya. Bingung ke cenah tong nyanyahoanan ieu teh rampasan perang gitu. Ieu teh rampasan perang. Kudu dibagi rata cenah kitu nya. Jadi dihijikeun heula sareng rampasan anu sanesna engke tentukeun hakna saha da abdi meunang izin cenah ti Nabi gitu. Terus menang izin cenah ti Nabi. Kayak cenah iraha menang izin ti Nabi, Nabi nage geus maot baheula cenah dina waktu saatos perang Tabuk. Nabi nyebutkeun ieu kuring menta ka Nabi geus cenah ieu awewe mah cenah nu asup Islam jadi rampasan perang abdi. Terus ditatarokeun ku sahabat nu sanes kayak cenah bisi jijieunan ieu jelema teh bener teu gitu. Bisi jijieunan. Teras we hadir nu tadi Muhammad bin Bishr Bu. Saur Muhammad bin Bishr larasna abdi saksina ieu jalmi memang kitu dina waktu harita. Ngan hanya kana saurna ieu Zakaria bin Yahya teh teu bisa maca, teu bisa nulis, teu bisa ngitung. Jadi kieu begitu anjeunna tos kenging tawanan perang eta seorang istri Saima nya torojo teh ketua kelompok di eta tempat sing goreng Saima teh raina ketua kelompok milarian di mana cenah ya adik kuring gitu nu ngaran Saima tuh cenah dibawa ku Zakaria bin Yahya tos penak kieu cenah lah urang tebus weh cenah adik kuring teh sok cenah hayang sabaraha bae cenah ta 100 dirham. Sahabat nu sanes Bu olohok nah cenah murah-murah teuing maneh sing 1000 dirham ge sing 100.000 dirham ge bakal cenah dibayar eta teh ketua kelompok gitu
kerung Zakaria bin Yahya nah aya deui cenah kitu nilai saluhureun ti 100 kunaon ieu teh ku bodona itu nah gitunya para wargi sadayana jantan uyahan deui kasus atanapi kejadian Nabi Humugirah bade dilaan sapatuna nalika bade wudu ieu teh dina waktos perang Tabuk dina bulan Rajab tahun ka-8 terus nu salajengna da'huma dina kalimat hadisna aya kalimat da'huma ari da'huma teh fil amrnya tina wada'a antap tinggalkeun kitu nya upami nu ibadah haji Nabi ngalaksanakeun ibadah haji nu terakhir teh disebutna haji wada nya jadi wada teh nu terakhir teu pernah deui dilakukeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam wada teh tina wada'a pileuleyan gitu nya tawaf aya tawaf wadanya sabab rek ditinggalkeun teras anu salajengna hadirin rahimakumullah ari dahuma teh ngandung harti utrukeun antepkeun kitu nya salajengna kesimpulan hadis nu kahiji hadirin rahimakumullah hada ahadu adillati jawazil masi alal hufaini minan nusus al mutawatirah ieu hadis teh para wargi sadayana salah sawios hadis anu janten dalil kengingna ngawasuh ngusap kana dua sapatu kalimatna salah sawios berarti seueur nya berarti seueur dina salah sawios katerangan disebatkeun Imam Al Hasan Basri nyebatkeun mu saur anjeunna aya 70 hadis ti para sahabat Nabi anu ieu 70 hadis teh sadayana janten dalil kengingna ngusap luhureun dua sapatu upami wudu berarti sanes hiji dua hadisna teh puluhan duikeun ka 70 gitu upami hadisna 70 para wargi sadayana berarti langkung dicekap kanggo urang sadayana ngaleungitkeun karaguan nya bilih gitu mungkin kanggo sabagian jami asa teu pas ieu teh leres asa teu pas ieu teh asa teu sampurna ieu teh ngusap sapatu luhureunana rek wudu sapatuna teu dilaan sampeana teu diwasuh kitu nya usum kuring gantos dilugikeun bujang-bujang dina hal eta ternyata dina babruh salat wae kosor sinareng jamanya masih kene seueur jami anu ngarasa teu pas teh meureun tu mana salat teh mun 4 rakaat lohor teh 4 rakaat nya pek teh kudu jadi 2 gitu nya kitu deui isa asana 4 nabut kudu jadi 2 tu mana kitu masih kene aya anu boga rasa ieu teh asa teu pas kitu nya kana manahna asa teu sampurna teu kayak gitu nya lagi dalil-dalilna jelas. Teras anu salajengna wal masu liman alaihi khifani afdalu minal ghusli. Nah, lamun dibandingkeun utama mana diusap sinareng diwasuh, utama keneh diusap, utama keneh diusap, utama keneh diwasuh. Non margina pan orang teh nu tadi teh nampi kana rukhsah teh nya eta nu kahiji nu salajengna istiratu kamalit taharah disyaratkeun
sateu acan nganggo sapatuna teh kedah aya dina kesempurnaan toharoh, kesempurnaan bersuci. Ieu teh dicanak tina naon Bu? Tina kalimat da'huma fa inni adhatuhuma tahirataini. Geus antep tong dilaan dua sapatuna. Naon sababna? Tadi gitu. Pas rek make sapatu teh dina kaayaan suci. Itunya. Dina kaayaan suci. Kumaha lamun kieu misalna? Falau ghasala ihdari jelaihi pas ngawasuh dua sapatu misalna dina wudu ya. Pan terakhir pengennya ngawasuh dua sampean bener. Ngawasuh dua sampean. Katuhu heula. Tos katuhu beres anggo sapatu kanu katuhu gitu nya. Tos kitu wasuh anu kenca sampeana tos kitu asupkeun kana sapatu nu hiji deui ta eta teh teu kenging gitu. Ya, syaratna ngusap dua sapatu engkena, tapi kudu aya dina kasampurnaan toharoh. Hartina bereskeun heula ngawasuh dua sampean dua nana, tos dua nana beres nembe anggo dua sapatuna teras angkat tangke urang teh di jalan prayogi wudu deui itunya maka teu kedah dilaan dua sapatuna cekap diusap bagian luhurna. Eta nu nomor kadua. Salajengna ieu teh kanggo naon cenah ieu teh aya ungkapan sapertos kitu. Ieu teh aya tilu manfaat cenah Bu. Kahiji itminanul qalbi bil hukmi wartiyahihi ilaihi. Jadi ku ayana hukum sapertos kitu teh kenging ngusap dua sapatu ieu teh keur nenangkeun kana hate nya. Maksudna teh keur nampi keur jalmi nu nampi ieu berita, keur jalmi anu nampi ieu katerangan jadi pancet kana hate nya. Henteu naon teu mang oh ningan ieu dalilna nah kitu nya. Terutama panginten nganggo saha mugiro sebagai jalmi anu langsung ngobrol sareng Nabi, babarengan sareng Nabi dina kajadian eta. Teras nu salajengna asaniyatu sumuwu syariah al-islamiyah min annahu la yujadu hukmun illa walahu illatun wa hikmatun. Janten kieu terjadi satu hukum teh karena ada ilat, ada penyebab. Itunya maksudna kieu kenging hukumna bahkan bagian tina sunnah ngawasuh ngusap luhureun dua sapatu eta kan hukumnya. Ta penyebab eta naon aya ilat. Naon ilatna teh pedah nalika ngasupkeun sampean kana dua sapatu tos dina kaayaan suci. Ta itu ilatna. Berarti upami teu aya ilat, teu aya alasan pedah naon misalna urang teh nganggo sapatu teh sanes dina kaayaan nuju suci. Teu gaduh abdas, teu gaduh wudu, berarti engke di perjalanan pami bade wudu teh eta mah ulah diusap. Kedah dibuka sapatuna, sampeana kedah diwasuh tama. Harusnya. Nu salajengna hadirin rahimakumullah. Taya mah dikiatan ku kasauran Imam Nawawi. Sorry Imam An-Nawawi inna lubsa muhdisan lam yajihu al-mashu ijma'an. Niatan imanya. Sorry Imam Nawawi sabenerna jalmi nu muhdis ari nu muhdis nu gaduh hadas. Nya jalmi nu gaduh hadas gitu. Teras nganggo sapatu berangkat we angkat-angkatan ta ieu mah teu kenging
nalika wudu engke di perjalanan anjeunna ngusap dua sapatu. Nu salajengna aya tambahan dina riwayat opat imam hadisnya kecuali Imam An-Nasa'i annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffi wa asfalahu. Nabi teh ngusap sapatuna sanes luhurna hungkul sareng handapna. Tah ieu teh derajat hadisna tos disebatkeun dina terjemah tadi wa fi isnadihi dhafun. Dina sanad hadisna aya kalemahan. Tah ieu teh didhaifkeun teh ku imam-imam hadis eta tambahanna kitu nya nu nyebatkeun nu diusap teh luhur jeung handapna. Pas sahih maka tu nu sahih nu salaresna nu diusap teh bagian luhurna wungkul sok sanaos panginten anu kotor teh handapna. Mungkin dina hadis nu kadua bakal aya penjelasannya bahwa agama mah dasarna teh sanes pikiran, sanes ro'yu, tapi dalilnya agama mah. Panginten upami cek ro'yu mah cek pikiran urang dan nu kotor teh handapna, berarti nu utama diusap teh handap keur ngaleungitkeun kokotor nu aya di handap. Tapi ari ro'yu mah kan teu dijantenkeun patokan kanggo naon nangtoskeun hukum ro'yu mah nya. Nah kitu para wargi sadaya. Nu salajengna wujubu ghusli rijlaini fil wudu. Ieu mah tos pada mafhum lah. Jadi ku aya kalimat saur Nabi teh kami ngasupkeun dua suku kana sapatu teh dina kayan suci. Ieu teh janten dalil wajibna ngawasuh dua sampean nalika wudu. Nu ka salajengna ayakuna al-khuffu satiran lima halil udwi al-mafrud. Aya sapatu teh kedah anu nutupan kana anggota wudu anu diwajibkeun diwasuh. Dina ayat tentang wudu batasan ngawasuh sampean teh ilal ka'bain. Ari ilal ka'bain teh dugi kana dua mumuncangan, berarti si sapatuna kedah nutupan dua mumuncangan. Upami teu nutup berarti henteu aya syariat keur manehna ngusap kana luhureun sapatuna. Ras nu salajengna al wudu amaman nas la yunafi al adab al amah. Ieu teh sanajan wudu hareupeun umum cenah kitu, hareupeun manusa-manusa nu sanes ulah nepikeun ka urang ngilangkeun kana adab. La siyama ma'al ashab wal mustahdamin wal atba. Jadi sanajan urang nuju di tengah-tengah umum gitu nya tetep aya adab nu kedah dilakukeun rek hararencangan atanapi ka jama-jama anu ku urang dilayani gitu nya. Dina hal ieu Mughirah ngalayani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor salajengna tasyarruful Mughirah. Ya teh Bu, ku hadis eta teh kaayaan Mughirah nya rek manglaankeun dua sapatu Nabi eta nuduhkeun naon? Nuduhkeun kemuliaan Mughirah. Naon muliana teh bihidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hayang ngahidmah ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panginten dina hal ieu mah sesuatu anu memang kepastiannya pasti setiap jami nu caket sareng Nabi hoyong memberi pelayanan terbaik ka Nabi. Nabi rek wudu
sapatuna ge hayang dipanglaankeun gitu. Bahkan di antawis sahabat aya namina teh Anas bin Malik nya, anjeunna teh kan pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, eta teh nu murah mangyanakeun alat-alat Nabi pami angkat-angkatannya, andukna gitu, sagala rupina dipangyanakeun teh ku anjeunna. Pangtos ari kajaminu mulia mah, kajaminu istimewa mah hoyong ngahormat, hoyong ngadama-dama gitu nya, hoyong ngamuliakeun. Sok sanaos na ieu teh Mughirah teh min akbari baitin fi qabilati Sakif. Janten anjeunna teh gaduh kedudukan di daerah di Bani Sakifnya, di kelompokna gitu. Mughirah teh jami terpandang di kalangan kelompokna, tapi anjeunna nembongkeun bentuk penghormatan ka Nabi, ihtiram ka Nabi, hayang ngalayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ras nu salajengna jawaju khidmatil fadil bi taqdimi hidaihi aw khalihi ma. Jadi intina kenging ngahidmah kanu sanes nya. Maksud ngahidmah teh naon? Ngabantosan kitu nya, kaperluanana. Komo upami ku hidmah ieu teh, ku pelayanan ieu teh, ku bantuan ieu teh ngadukung kana kelancaran urusan agamana gitu nya. Jami rek wudu nepikeun ka wuduna bener, caina sampurna seueur da ku urang dibantuan nah gitu, komo kitu banyak. Kedah sakedahna saperti itu. Terus nu salajengna taujihul khadim ila shawab ma'a bayani wajhil hukmi. Teh aya kawajiban ngarahkeun kajalmi nu mere penghidmatan. Sapertos nu tadi Mughirah teh ngahidmah ka Nabi, ku Nabi dikumaha diarahkeun nya. Diarahkeun ye nu sakuduna nu benerna kumaha nah, gitu. Jadi secara teu langsung ieu teh maparinan ilmu oge gitu. Ka Mughirah bin Syu'bah. Tah nu salajengna kumaha upami kieu pas nganggo dua sapatuna teh dina kaayaan suci tapi sucina ku tayamum dinya, sucina teh ku tayamum sanes ku wudu. Nah engke nalika bade wudu ngagunakeun cai kenging diusap sapatu. Tah teh kabagi dua pendapat. Janten aya nu nyebatkeun kieu nu kahiji, aya ahli-ahli fikih nu nyebatkeun teu kenging cenah tah mah. Sabab suci na nu kahiji teh eta mah ku tayamum. Kitu nya kedah ku wudu saurna. Tadi disebutkan wa minhum ashabuna al-hanabilah la takunu illa idza kanat bilma. Madhab Imam Hambali mah berpendapat suci na teh kedah ku wudu ulah ku tayamum nu ngawitanana gitu. Terus anu salajengna walakin al-qaulus tsani ya aya pendapat nu kadua, so pendapat nu kadua mah yu'tabaru fihi at-tayammumu badlul ma. Cenah sanajan ku tayamum kenging we non margina ari tayamum teh gaganti wudu. Jadi lamun nu awal suci na ku tayamum teras batal engke bade wudu kitu nya. Rek ngusap dua sapatu usap we da sami kene tayamum teh gaganti wudu. Sapertos ieu mungkin sebagian pendapat aya nyebatkeun kieu nya sapertos upami sakali tayamum tiasa teu kanggo beberapa kali salat nah kitu nya lamun can batal kan aya nyebatkeun
tayamum mah kanggo sakali salat. Jadi engke lamun sanajan can batal lamun rek salat teh tayamum deui gitu. Tapi pendapat nu sanesna nyebatkeun pan gaganti wudu berarti hukumna oge berlaku seperti hukum wudu. Lamun urang gaduh wudu satungtung can batal mah bisa kanggo beberapa kali ngalaksanakeun kana salatnya kitu deui tayamum. Itunya. Terus anu terakhir hadir rahimakumullah jawaju i'anatil mutawaddi ala wudu'ihi bi taqribil ma. Ya teh kenging cenah ngabantos jalmi nu rek wudu. Dina Islam kieu pan para wargi sadayana. Ari wudu teh wajib. Upami teu sah wudu upami teu ku cai misalnya berarti ngayakeun cai teh wajib nya. Matak jalmi-jalmi anu bakal ageng pahalana disebutna teh jariyah nya. Ari jariyah teh manehna teh geus maot tapi ganjaran ngalir terus gitu. Nu kumaha teh diantawisna jalmi nu ngagali sumber cai. Ieu caina tos kaluar dimanfaatkeun ku umat ku jalmi-jalmi diantawisna teh diangge wudu, diangge ibadah. Gitu. Maka banginten sabaraha rebu jelema anu ngagunakeun eta cai teh ladang manehna. Urang sadayana teu kabayang ieu teh lobana ganjaranana keur manehna. Urang pan salami ieu ngadangu amal jariyah teh naon? Nu bakal ngalir terus teh sedekah nya, ilmu, murang kalih nu saleh. Tadina hadis nu sanes mah jalmi anu hafaro bi'ron ngayakeun sumber cai. Tak upami urang ningal bantosan-bantosan di Timur Tengah nya, bangsa Kuwait, Qatar, Bahrain, eta teh sajabiti masjid teh oge tempat wuduna. Eta ngayakeun sumber cai. Kan manfaatna luar biasa. Urang teh lir ibarat nu pensiun punya. Tos teu damel deui, tos teu ngajar deui, tos teu tugas deui, pada melan calik di bumi tiap sasih kenging gaji nya. Tah engke bayangkeun ku urang di jero kubur. Urang teh tos teu salat, tos teu ibadah, eta ganjaran teras we ngalir gitunya. Jariyah ngalir ka urang teh. Jadi pundi-pundi pahala gitunya terakumulasi teras numpuk gitu. Berarti PR kang urang waktu sirup sok pilari lakukeun amal anu ieu amal teh jadi sabab ajrun ghairu mamnun, ganjaran anu teu pegat-pegat. Diantawisna naon? Ngayakeun sumber cai. Tanapi ngawakafkeun mushaf Al-Qur'an ingannya dina hadis nu sanes mah. Nah gitu Bu, wudu teh wajib. Lamun muasah wudu lamun teu ku cai berarti ngayakeun sumber cai teh wajib gitu. Ari ngagali sumber cai teh misalna diantawisna teh kedah ku mesin berarti nyieun mesin teh wajib. Ari nyieun mesin teh misalna ngarangkaikeun beusina teh kudu dielas. Nyieun elasan teh wajib gitu. Terus we anu aya kaitanana jeung hal eta patah talepa. Nah kitu para wargi sadayana nya. Nah kitu. Bantos jami-jami anu wudu, bantos jami-jami anu ibadah. Ku bentuk-bentuk anu bisa ngabudahkeun aranjeunna dina ngalaksanakeun ibadah. Itu di negara deungeun mah bunya kitu. Tempat wuduna paparinan sumbangan, biayana keur ngadamel masjidna pasihan gitu. Kitu para wargi sadayana eta kanggo maksad dina hadis nu kahijinya dina bab musab 221. Mudah-mudahan ieu kahartos ku sadayana nya. Jinten-jinten aya nu teu kahartos tangtoskan tiasa ditaroskeun deui.
Para wargi sadayana cekap sakitu sakumanu didugikeun tadi rupina kanggo malam meroboh penginten sakali deui nya. Dari sauma parantos tangtosnya sadayana kanggo urang mah dinten Kemis nya. Tanapi ngantosan sidang isbat bilih robih gitu ayo kana robo hasil sidang isbat hatur nuhun kana perhatosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.